Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Loba nu bertanya ka kuring tentang bangsa Ajin, bangsa Jin gitu kan nya. Cenah loba nanya, cenah jin teh balalangor gitu. Kadang-kadang naon sebetulnya lah pikasar beleuntek gitu kan. Hanteu kabeh kitu nya manusia ge leuwih loba malah mah nyapotnya. Oh, geus nyaho teh diparkeun ke bangor. Nya nya. Ngan kieu mun perbedaan teh kuring nanya teh. Da kuring teh bisa nempo aranjeun, ieu kan karena dia mediasikeun kan ka jelemanya. Heeh. Kalau maranehna nu jahat ya da anjeun mah soleh, alhamdulillah nya potnya soleh potnya. Alhamdulillah. Piraku we salilana. Oh, da anak Semar teh piraku atuh. Kieu pot lah. Loba jelema nu kadang-kadang keur leumpang ditempelan ku bangsa anjeun teh kitu kan nya. Tapi kakarasa berat cenah. Nya jiran jara rahat nya nu garoreng. Kumaha sangkan dijauhan kudu kitu tah? Anu cek kuring apal. Heeh. Deketan Allah. Bogana. Syariat kunaon syariatna tah da aya syariat. Nya saran kuno ado bos. Urang di lawang pantul niatan ka Gusti nitip badan abdi. Kan eta. Gusti abdi bade angkat titip jiwa raga abdi. Selamatkeun abdi tina hal anu nyata jeung teu nyata. Iya. Bari jeung ditiupkeun maca ayat kursi bismillahirrahmanirrahim. Didinya dinaun ku malaikat. Itu. Dan ku obat-obatan eta madang saukur. Tapi aya kan ngadoakeun kitu-kitu anggar ditempelan. Da yakin berarti ka Gustina. Oh, teu husuknya ka Allah nya. Da bangsa kuring mah lain nempo ku barangna, tapi ku nempo ku jiwana. Ayeuna kieu bos, loba nu ahli salat ka entrepan. Nya. Heeh. Mun salat abang betong atau salat ka mana wae. Heeh. Dan nempo bangsa kuring mah cahayana caang. Oh gitu potnya. Aya nu redup, aya nu poek, aya nu beureum. Jadi nyahoan bangsa anjeun mah nya. Ieu lain kieu. Wah, ieu mah keur loba hutang, nyaho kudu nya. Nyaho. Kan nya sajarah Abu apa? Umar bin Khattab. Heeh. Setan geus sieun. Nya bener. Da aduh. Ieu mah lain ku masalah ningali Umar bin Khattab tapi cahaya geburna. Allahu Akbar. Kan gitu. Berarti hebat ka Allahna. Cek setan. Waduh, ieu mah bisa dielehkeun aing sieun ka jeung kabur goreng kan kitu. Berarti lain ku barang lain ku jimat. Kan kungsi aya sajarah cenah geuningan nya jelema nya musieun ku setan sieun teh ya. Nu saurang keur salat, nu saurang mah keur ngagoler, malah sieun kudu ngagoler nu sare. Nada eta karena inget kalau mantang. Keur mikirkeun batur. Allahu Akbar. Mikirkeun umat. Allahu Akbar. Tah eta mata ku Allah dinaungi. Tah ku dinaungi kieu. Da bangsa kuring geus sieun, bos. Waduh, ieu geus bebejakeun maboga ieu. Tamatak mana nu jahil tadinya. Mun bedana jelema antar jelema nu mabok ngalewat ka gang eta dipalak. Heeh. Ya, tapi orang geus wanti-wanti mah di awal. Waduh, gang dia terlalu mabok macarana nangan batur kan gitu. Oh, syariatnya nah kan gitu lain. Pak di teh mabok habis sieun ngalangkahna. Ayo diantar ku bapak mah gitu. Heeh. Tah naon beda. Nya. Nya jeung papada mau saya dipalak minta duit nya bener. Nya minta diekeun anjing ieu kan gitu. Ku aing maneh bisi dikadek berek sieun. Tapi urang berbicara kumaha harta hayang salamat kuring balik salamat. Bebeja ka RT RW na Pak. Jajabkeun lah abdi ka payun. Nya bener. Nya. Kan kitu kudu nama. Heeh. Kan malekeun dah. Nya aya RW nama. Dan sababna lamun ayeuna majak RW aing bab ka penjara gitu. Kan eta secara hakikat pake syariat. Di syariat mah aranjeun nya barang saanjeun anu kafir nya. Sieun teh kudaun naon misalnya kunaon gitu. Masalah daun bade KBG maunat. Heeh. Kan ulah sampai ka urang ngayakinkeun kana daunna. Bener, heeh. Karena gitu. Heeh. Sok kana nu geus dibere ku bidara. Ku seureut. Ku panglai. Kan percaya bisa pra ku seureut. Ayeuna jadi musyrik kitu mah nya. Ayeuna ka alona poho. Heeh. Obat mah jadi maunat ku sabab naon nu bogana geus ditamelarkeun. Padahal membejala ka Allah mah Gusti. Mugianya daun ieu sing jadi manfaat masyarakat ngusir bangsa-bangsa kuring. Nya ka Allahna percayaanna nya. Cek Allah diterima
dikabulkan kan gitu bos. Ya, Damat bener. anu dibalalur dengannya Heeh. ada salah niat Gusti sabab dibalur Jadi Kak cagur. oh kalau na Aduh, auzubillahi min dzalik nya. kurang kudu kitu heula bos urang nyen obat naon oge kadenya tong percaya ka ieuna dan ieu Dari masyarakat masyarakat. media Heeh. bisa nyagerkeun maneh lain ieuna tapi tuh nu nyagerkeun mah anu mere obat insya Allah Bener potnya. ya insya Allah bakal selamat ke bawah bos Bener. tip eta teh ya. Jadi sabar mun niat diri urang heula maksudna urang teh ulah sok ngarasakeun ieun ngaran media nu bisa ngubaran bisa nyagerkeun KBG nu bisa nyagerkeun lintang ti Allah Bener potnya. lintang ti Allah nu bisa nyagerkeun mah da KBG mah bisaeun ya walaupun make media anu pang mahal-mahalna ari teh yakin ka Allah tetap baca Nya. Da media eta ge kagungan Allah gitu. matak Ayo media percaya kana di eta nya. nya da beja lah Media na Gusti ieu media teh kan Gusti gitu kan pasti atuh Gusti ti anjeun rahmat barokahna ka media isangkan teh sadamang itu kan ka Allah nih mentana Nya bener potnya. ieu mah disaprak minum ieu kuring cager musyrik Naudzubillah potnya. ka dokter ieu sok cager Nya. cek Allah nah siap hokai antum Allah bageun Tapi sok paroho wae nya kitu jelema teh nya. matak mode bangsa Nya balik deui mun ka kiai ka ustad. Lebih utama gitu terangkeunnya tauhid akhlaknya terus contohan ku aranjeunna gitu nya akhlak nu hade teh kieu tah cara kuring kieu misalna nya kan eta tuh bisi contohan bos heeh Nabi teh uswatun hasanah aya suntolan yang baik di kajian Nabi teh teu dicontohan ku urang teu diturutan ku urang tah eta bener sih matak Nabi saha nu waranian ka Nabi setan ge kalabur bener Pak ku sabab Nabi mah bener-bener ngajaga syariat jeung hakikat kalau na teu poho bener-bener kalau ngadoa sanyana lengkah dijaga ucap laku lampah dijaga salaman ieu mah urang salat loba pot ge nya jelema nya pot nu dinya nyeri gitu kan nya ari diet kadukun mental neluh teh nyantet teh naudzubillahi min dzalik si pot terangkeun dan karena itu teh pot loh ulah kitu mah nya lain ulah deui leuwih ti ulah meureun urang teh ngaduakeun panggaran teh kan nya musyrik salah Pak siji dosa nu panggede-gede nu mah dihampura ku Allah nya mau asup surga jauhnya karena surga ge urang teh nyeri hate teh ulah langsung kadu tanya diri urang aya naon salah urang ya da jelema teh kadang-kadang dikitukeun ku sabab salah urang bisa ku bibir urang bisa ku lampah urang teh apa sekarang bisi orang nya jelema nu nyerina kitu boga kudu boga hate kitu nya dipikir ku urang teh lain disalahkeun batur wae tapakuran gitu kan loba nu kieu bos kadang kita sok ngalaman lain kumaha kamu tidak urus di babet batana goblok teh sia teh pada cek kita teh aing mesti di dieu tadi oge mun maneh we masalah ayo da eta bener da eta kadang urang sok amba ka tembok goblok teh sia cenah ge pacek tembok teh ih salah terus papatahan tah nu sok nyeri hate nu arah suka dukun kemarin tanu lain-lain jadi musyrik bahaya anak kumaha tah bejaan bahaya teh hiji urang amal urang mah bisa diterima ku Allah saeun urang tobat auzubillahi min dzalik kaduana urang liman batur pika batur misalna manaon eueuh nyawana kade auzubillahi minasyaitonir kulawargana bakal tumun di akhirat teu anakna teu incuna teu cicitna teu baona teu jangawarengna kabeh bakal nanyakeun tah eta mah teu dihampura ku Allah teh nya da Allah mah maha lautan hampura kan urang teh salat ngan Allah maha adil gitu tuh kaditu we beja gitu kan sebagai hakim yang seadil-adilnya mun kumaneh dihampura ku kami dihampura gitu bener nya kecuali urusan bab jeung Allahna bab syahadat bab salat bab zakat bab puasa bab naik hajina rukun Islam nya urang teu puasa teu dosa jeung jelema tapi jeung Allahna tobat Gusti abdi teu puasa tahun hareup puasa deui diterima tobat bener ana salat Gusti abdi tos tinggalkeun salat bertahun-tahun hampura abdi ya Allah salat urang teh dihampura salat tapi aya oge pot jelema akibat iri nya
padahal teu boga dosa teh jelema teh ieu ku iri diteluh tah nu kumaha teh jelema model kitu nya jelema neluh ka jelema nu teu boga dosa eta mah leuwih gede dosana bos. auzubillahi Sebab minasyaitonir itu rajim dengki matak penyakit hati teh pang bahaya-bahayana cek kang oge. astagfirullahaladzim naudzubillah Matak urang teh sebagai jelema anu teu boga nu batur maju teh tah model kitu lah lain kudu ambek kanu majuna. Berarti aya nu salah di diri urangna. tah kuruna mah kitu nya. Urang kudu nanyakeun kumaha anjeun bisa beunghar. Pokokna mah kieu meureun nya kade aranjeun ulah malusrik Tah, sabab musrik mah moal Mah dihampura. dihampura ku Gusti Heeh. naudzubillah Eta mah neraka yang paling terdalam. lamun aya misalnya nyeri hate sing sabar sing tawakal urang teu ngalakukeun lain-lain Mata- da ku Allah bakal ditulungan gitu nya Mata kading mun nyeri hati baru sujud Gusti. Kan abdi tos nyeri hatekeun ku si ieu. Tulungan abdi geus sakitu we lah. Teu kudu pangdikieun mun teu kudu da Allah mah leuwih nyaho, maha nyaho. heuh Kuring leuwih nyaho lebatan anjeun kan kitu cek Allah teh kudu dikumakeun si itu dididik teh ku Allah dididikna. heuh Urang sakut bebeja we ngaduhung ku Gusti abdi ngadu ka anjeun. Si itu mah hina ka abdi Gusti tulungan abdi. Geus sakitu we. Tidak perlu repot-repot urang ngajalankeunana urang jadi dosa leungeun urang. Kan ari urang anu makal mati dosa. Tulungan abdi Gusti da kita di mana di akhirat bertarung teh da kuring mah teu ngelakuan naon tanyakeun ka Gusti da mina ka Gusti cik Gusti nya Allahu akbar nya 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 daripada kitu ieu teh si ieu sih teh suruh paingannya perlunya sabar tawakal teh da Allah moal cicingnya eta Nya. mata kaini lillahi ma bisa mawatung fil ya nya bener bener surah Al-Baqarah ayat Hmm. 284 sampai 280 genap eta teh Empat, kan heeh. jawaban urang sebagai makhluk sing kuat jeung Allah teh beri ujian teh sesuai jeung kemampuan urang. eta Lamun teu mampu bebeja cik Allah kieu. Ngancek Allah maknya we teu mampu. Nya. Da kuring mereka teh Da geus yakin nyaho kami bakal Eta, mampu. Eta. oh nya jawaban ka teu kuat kan bener pot ya Eta unggul ninjak nun tar dipendot teh hiji ka Gusti. Gusti pasien abdi. Ridho anjeun pasien ujian jeung rahmat. nya Jadi bener ujian ge mantap we rahmat jeung barokahna Gusti. Anjeun pasien ujian ka abdi, pasien abdi rahmat sareng barokah. Kan bisa sabar, bisa tenang, bisa ikhlas, moal Ya. aral, kan gitu bos. Rata-rata nu tara dipendot teh eta na. bener benernya Aku sedang diuji sama lo. Ngarasa we Bang Imana. padahal teh peringatan nama Aya, teguran teguran, ya oh Ulah kitu. emangnya jelema soleh gitu ya Gusti teh keur nyarekan abdi jadi kieu abdi teh. Ulah rasakeun ujian. nya Pangkat nabi eta ujian, Ya. pangkat wali eta ujian, pangkat kelas orang malin ujian tapi teguran. Ulah pede orang diuji. nya Ini sedang diuji sama Allah. Cek Allah teh aing mah nguji maneh kahen. Aing nyarekan maneh kan gitu. Eta. Harus pede teh kepedean teh. bener cepet ya. Lain tadi ngobrol soal pemirsa cek cepot gitu. Jadi ingat ke sobat-sobat kuring ya. Mentari tips salam ngomongin kuring akhirnya nya. Cepot cenah nang cepot tuh hiji tuh. Bahwa kamari kan Ibu Emi, Mutiara, mau aya di Jakarta. Di Cawang. Oh, di Cawang. Waalaikumsalam. Terus Pak Yusep tuh. Waalaikumsalam. Terus Pak Kang Riki, di mana si Parai, Banyaran. Ya, Pak Cecep Alhamdulillah. sobat-sobat umroh baheula terus Salam itu tuh batos deui di sini kuring. Pak Asep Saipudin eta umroh kuring tahun 2 tahun yang lalu eta mah urang Cibadak tah Atuh kira silaturahim atuh karo rombongan. aya aya Neng Rani, Lisda, Kang Robi. Waduh, orang Sukabumi teh Jampang. Nya orang Jampang teh cenah salam. Ayo oge orang Cigadung tah. Waalaikumsalam. Di Cigadung Bandung nya. Waalaikumsalam. Neng Rika. Alhamdulillah. Asal loba. Heeh. Loba mun diomongkeun mah, loba pisan. Ngaran cepot. Salam. Bener. Waalaikumsalam. Oh. Mugia anu maparingan doa ka sim kuring sing dipasieun kahadian ka. Amin ya Allah. Dikeun deui kabagjan dieu. Mugia aranjeunna ge sing kabagjan. Amin. Kebarokat. Da kuring makhluk Gusti, manusia makhluk Gusti. Bener. Kuring teu jahat anu diperkirakeun cek manusia kabeh bangsa kuring jahat teu kabeh. Bener. Malah oli saroleh ti batang bangsa kuring nya nu soleh nama. Bener. Bener. Da kuring ge ditah ibadah ku Allah. Nya. Kan kuring mah nurut ka Gusti.
anu teu nurut beda deui dah sebagai manusia ge sarua nya bener potnya. tah ibadah anu daek anu embung naon bedana nganu bedakeun mah urang beda alam jeung beda diciptakeunana Nya bener. urang mah tina seuneum manusia mah tina taneuh Amanat Kang Cepot ye dina nutup acara konten dinten ayeuna cik naon keur para pemirsa. ka pemirsa sadayana kahiji kuring ngamanatan kahiji urang sing sauyunan rumah tangga Insyaallah ngeunah teu ngeunah jalani ngaran ge kahirupan bener Pak. dunya masa kedeung mun urang bisa istilahna jeung keluarga sauyunan ya insyaallah di akhirat ge bakal sauyunan yang penting bisa Amin, amin. kana kahadean Amin ya Allah. kaduana urang jeung duduluran kade ulah sampai ka nyeri hatekeun satu sama lain Nya bener. kumaha baper kawis waris mah nya Allah geus billah. ditantukeun eta mah hakna dina piki matak upami aya bab hak waris mangga ondang atau ulem para kiai anu ahlina ya ulah sampai ka ku sorangan-sorangan bising ke pasisirikan Nya bener. malang teh bakal jauh jeung duduluran matak sahade-hadena ulem jalmi anu ngartos kana agama tentang bab waris Nya anu kadiluna urang kade anu nyeri hate urang ulah lumpat ka sasaha lumpat ka Gusti ke rumah kawasan bener potnya. da kabeh pasti ngalaman dah nyeri hate mah Karasa ku kuring man nya. ulah sampai ka urang neuteuli kana hate urang Nya. Pek Dengan perbuatan simpen. rumah tak teu dihampura ku Allah ya alhamdulillah. pek jadikeun kenangan da catatan pasti aya ngan ku urang ulah di teleukeman deui Bener. ngadoa ka Gusti malah perbaiki diri urang sakan urang leuwih jadi jelema anu Amin ya Allah. soleh, Amin amin. makhluk anu hade hatena hade jiwana jeung jadi manusia atau makhluk anu legowo Insyaallah amin anu amin. narima kana sagala anu diparentahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Sakitu Allah. di sini. Alhamdulillah hatur nuhun Pak Ustad Sami-sami Ya, bos. bisa ngobrol teh duaan deui teh. Loba nu hariling gitu lah. Biarpun berdua tapi merasa hangat baik Iya. banyak orang. Mataku direkam kieu teh ngameh anu teu daratang oge atau urang jauh bisa Kan ngadenge. silaturahim dan yang kudu loba babar. Bener. Silaturahim teh aya ku dengan ki carana. Sini doakeun. Salah sahiji silaturahim nu panghadena nyata urang sok ngadoakeun batur. Nya Allahumma gfir lil muslimin teh nya. Teh ciri urang silaturahim ka papada mah. Nuhun Kang Cepot Sami-sami, Alhamdulillah. Nah, sakitu Tugas ka mana deui ayeuna? anu tugas nya welcome to home bos. Go to home nya. I'm sleeping way. sleeping in the bed. Nungguan itu yang sholat asyar. Bener heuy. Jo atuh pos lah nuhunnya potnya. Bos, ampun samuda kalapadan. Sami-sami kan. Sedayana Amin. kami ka bos ieu di payun. Heeh. Mudah-mudahan langsana sing di pasien rahman barokah. Amin ya Allah, amin ya Allah. Sakitu kami atur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, hapunten dosa abdi sadaya, tampi ibadah abdi sadaya. Ijabah ya Allah pada abdi sadaya. Disarengan barokah, rahmat sareng ridho anjeun ya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin.